Jadak cacing kremi kemana deh? Anger kebiasaan ini pegawaian. Sepak geus mungahan bulan puasa kemana nya bijil-bijil ayeuna mah. Haram. Molor aja molor jika nanti puasa nanti. Halo bos, Hari mana? Di mana Abdul? di kamar bos. Kering naon di kamar wae, juga panganten teuing ari mana goblok. Bermolor bos, duh. Lalu leus urang teh keur puasa. Sia mah puasa teh molor jeung molor we pagawean teh. Herman urang mah da. Molor maneh mah. Ieu dak puasa teh kudu jeung salatna, jeung ibadahna, jeung ngajina ai maneh. Pagawean teh molor jeung molor sia mah teu Islam pisan puasa teh. Ya dengekeun cek Nabi oge. As-sholatu imaduddin. Pan salat teh tiang agama. Atuh puasa ngan saukur nahan lapar jeung haus mah. Kemel elit oge bisaeun ai maneh. Kemel alun-alun tuh bisaeun kitu mah. Si Haji kelas ceramah. Atos, engal ayeuna malah siana gerakan dieu ka masjid dieu. Di masjid urang ibadah ayeuna mah urang ngaji engal. Sok lah ayeuna mah ka dieu lah gancang lah. Bos, kayak kadinya ih. Ayo we gangguan teh, aing keur molor. Tekurak. Naon? Kada. Naon? Rek mana rurusuhan gitu? Teu nyepion maneh mah hirup teh. Di dieu teh aya aden tingali. Aing modal tuh aing teh. Alasan maneh mah yang modal teh. Apa rek udut sia mah nya? Alah sia mah rek make taktik kurang nu baheula da apa? Pagawean urang baheula kitu teh. Sok we ngaku da malah lawan urang ge. Asli orang mah tuh hayang modal. Pematuk mah gada akhlak pisan. Kemana si tangkura kulila Halo bos. Ka dieu sia teh lila teuing ai maneh. Siap kadang itu biar orang ngajak naon ngomong, ngajak ibadah lain ngajak malakan batur. Rek dibubuligir mana ngaji hah? Rek dibubuligir. Atuh bos, wajar we urang keur arek udang sare. Sugan terek naon? Terek malah ketu bos. Malak-malak itu sia. Ayo orang ibadah lah. Jangan digorek malak masuk. Tinggalin tah urang ibadah teh setelan ibadah sarung bawa pokok magugug. Ya mah setelan gitu batu. Masuklah.
belum siapa pakai apa baju orang mah pakai itu lah Baju koko pakai sok ya mah rek ngaji setelan gitu jika anu hayang dikenir wae Gusti laan topina aku ngewa lain rek ngojek Bos, emang bisa gitu ngaji? Pan orang mah teu bisa ngaji. karena iya tuh bisa mah ayeuna kumukana Yasin oge geus jadi ibadah ieu di bulan puasa mah dah atuh ai maneh jadi ibadah Maknya bos ngaji Yasin. Pan Yasin mah tuh bos para ngaji nu maot lain. tolol maneh mah ngaji manaon we ai maneh nu penting mah ngaji nu mari baceng maneh mah yeuh hiji ewan buka sok Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim ai sia nanaonan atuh pulang-pulang kitu lain baca turutan Turutan kumaha tuh bos pan urang mah teu bisa ngaji. sia mah kemalinaan boloh teh yeuh tingali tah mana itu bisa maca bahasa Arabna baca ta latena ta urang ka tadi teh ngaji teh maca latena ayu maneh sarua urang Arabna mah teu bisa da urang mah maca latena belet maneh mah Oh, jadi mana teh bos tadi maca bahasa Indonesiana? atuh di mana teuing urang bisa ngaji ayu maneh geus ayeuna mah ulah lobananya sok ayeuna urang babarengan ngaji jeung urang menang pahala menang suci Ramadan kieu sok Macana bahasa Indonesia nya bosnya. geus mau batanya sok urang bareng Bismillahirrahmanirrahim